sok pengera-era jeung enak teh teh jalma teh nyambeulah kan euy jadi kudu kieu tah nah isukan para dulur lamun masang lampu lamun ajengan cicing di dieu tah lampuna di dinya tong di dieu panas jadi tong di dieu wae nu panas nyoti sing apal fungsi lampu teh penerangan jam nyaangan deuleueun nu aya di panggung lain nyaangan panggung waktu ieu deuleueunna kuring mata beungeut kuring sing kadeuleu kacahayaan ku cahaya lampu aya di luhur Koek. sok tong putar suasana ini kritik membangun heuh oh ada pokoknya ajaran gerak ku enteng jeruk di dieu itu sabaraha hiji tanam merece kuring ngaduan teh bareng-bareng di barengan ku pikir sinerang hate aya kene jalma nu badegong kawas tegap leung pangabutuh geus sahayang amin amin rajan amin hajakal kokodna teu diangkatkeun kokodna sok aya akang sok ningali jalma nu ngadungah kokodna ngampreh sok aya cik cek akang eta lamun ngadungah kieu kadeuleu seriusna henteu asa henteu cara tong paretik teuing da teu ngadungah ngangkat leungeun oge ka kulit teuing da Allah mah uningan lur tong mikirkeun Allah uningan jeung henteu kali yakin Allah mah maha sagalana daras kitu kan ngan urang sebagai makhluk nu butuh ku Allah nu minta ka Allah nu difasilitasi sagala ku Allah kaasup leungeun diciptakeun dititipkeun ka urang ku Allah pira kudoraka pake ngangkat leungeun ngadungah minta ka Allah hilang bara jeung na tungtung doa teh diusapkeun kana beungeut kosok kan na tungtung salat akang teu sok mah sabeungeut beungeut saha nah kapan eker berjamaah beungeut teh loba bisi kitu heulanan nu ulah mah musa beungeut ba bisi ayeuna kang keur berjamaah assalamualaikum cing eta palakuan akang keur kikituan pi amangeun pi riweuheun saha nu sorangan teh kitu tah heula